Aing usap ngan lauk jeung madang. Aduh, uing belaguk-belaguk ting, baik itu bisa ngencrak. Aduh, kumaha sih karena para mah uing. Terus kursus, anggar bete bisa ngencrak kumaha. Gebong, sia kanaha ngentak di halangan. Kumaha aing ting, ngana sih naha. Sama belangap ngentak mah di laut di ditu. Si anu belengap. Aing ngencak di laut mah tuh aing nu tilelap, ngana sih naha belengap. Aya, atuh kajenting di lelep mah. Ambisna kerendahan ku hiyo. Boncel, nyene ngomong paduba nyene boncel. Ada nyene ngusap dinding nyene boncel. Aya, atuh aing mah ekusa di balong gebog. Balong saha boncel. Aya atuh balong saha nu beuti mah laukan, gebog. Gebog, itu tai itu gebog. Endi taina boncel, endi taina, endi. Eueuh nyene. Itu tai gebog itu tai. Lebok sa gebog. Sia boncel ngabobodo oge tai ta beungeut nyane tai ta. Lebok sa gebog tu tai hakan tai. Ayo sudah debelah. Palong mau menang, mau halim gimana? Beakeun ku aing laukna. Wah, mantap. Pokoknya mah ku aing beakeun laukna. Paling ge zaman mah keur molor we ieu mah. Lauk kadario ayak ngusup. Iya salah kolecer bikin aing ngantuk. Kena macan di kopian di. Iya mama bener. Saya kemelah di dia. Pulas amat si boncel. Cantik. Tanya. Wah. Eran, saya nak pisan sih, boncel he. Ya. Goblok teh sasi dah. Ngedang ke molor gitu. Aing mah pura-pura sare. Hanya haun ngagegan aing saha. Wah, sia kanyawan satong sia kenal sia. Tongek sia. Ganggu bae ke molor. Ngane beuna ge. Burang-burang sare. Bisa sompang batur ongko. Kos boga imah bae. Karena ada nyai boncel. Aku mah aing bae anu sarena nya pusing. Aing keur ngusep tong. Nya mau kopi teu. Nya ngomong naon sih? Ngomong di parugu nya mah geuning. Juga kolecer ih. Tuh aya kopi mah ku gantungkeun. Wah, mantap tong 5 batu nuh. Gat ongko. Wah, mantap tong. Aing tong ayo. Aing ketundong kok. Mantap ya kopi ya. Tunggu sob. Beakeun bae ku nyane. Aing mah beki kopi hideung. Ududan di tong udud. Benernya mah he.
Dibeli kopi minta udun. Songek mah. Inum bea tuh nama kopina. Ah, siapa koret cepet lagi udun. Koret kopak gerak. Betul yo, cepetan yo. Benernya boncel tuh kasuan pisan kan kolot teh. Ayah, belangat. Diinum, may sebenarnya kopi mah. Ayah, atuh macam aing ting. Aing tunduh dan aus ieu. Heh, boncel. Udah ada diinum mending sebenget ieu. Oh, si aing mah kalage nya mah yang penting ih. Itu saya nama ajaran aing nguseup. Buat. Udah, buat. Heran. Ayo. Dia dulu gitu mah yo. Yuk kumayo. Tak kayak aja masa umpan. Tak buat pasangan umpana. Di umpana boncel. Tuh itu tuh umpana tuh. Tuh itu tuh. Tak dikata. Hebat gini umpana mah ngasih padang. Di zamana madang ini sanggup ieu, sanggup bayar najis ting. Ayo tuh umpana. Ayo, balak kudung. Dia ngisi kumaha. Geus alungkeun ka balong. Bener ya alungkeun. Oh, alungkeun. Sia makan alungkeun kabeh. Belang saya motong belang api. Tot. Ah, nih mau kok nyita ka aing kitu, da alungkeun kabeh. Belangapnya mah ngajaran ai. Pokok kuan kesanan. Jangan cepet bener. Boncel. Yang geus ya. Ka tolong kabeh, alungkeun umpana bae otong. Oh ya da alungkeun. Bontel yang mana ya? Lok ya. Din. Itu asem mah. Ah ya. Hahaha, lebok sa otong beneran sendal, lebok. Gandeng sa boncel, cengat ngirbe kalapak juga. Jadi naon teh sendal sabulah mah. Tunggu aku aing pake ka ieu mah. Kado jeung kasih maca asli. Kaunya make bakiak bae, tinggal kan teh. Kumaha cenanya. Balagu sia mah, kalau gitu bege lila. Gandeng sa boncel. Coba omong sia mah, itu teh goblok mah. Sejuna sana ge. Naon sabola mah. Ah. Oi, otong. Sudah tunggal tengon padu bae. Kanyawan di ini Pak Tatang model ini jeung parah Indonesia gabung di mana. Tatang abdi mantos isin kalau lagi ah. Cek ke mana, Cek? Cek heula, Cek. Alim Tatang alim isin. Aduh, aing mah gagal di bae. Bah Halim. Tuh bah, balongna diusupan bah, ku barudak bah. Carekan bah, carekan. Hei, ngai balong udang diusupan. Hah? Bagus ha? Tolong aing dong. Kan tema kere esi gini udang atuh. Nana tuh pada wae. Hei, itu balong wing diusupan pisan. Deh. Hei, weh.